ciri-ciri na jalma anu cicing dina agama Islam anu nyekel pageuh kana Islam aya cirina sabaraha hiji aya 3 cirina teh. Hiji jalma anu ngaku kumaha ngaku yen urang teh nyekel pageuh dina Islam. 2 jalma anu yakinkeun anu nekadkeun anu nganyahokeun yen urang teh kudu kumaha dina Islam, kudu ngaji, kudu belajar, kudu apa pan kitu. Nomor katilu syaratna cicing dina Islam teh ngucapkeun ngomong nyarita tong ngabetem tong jempe tong balem. Apan salat aya bacaanana naon sagala rupa ge maca Quran pan teu cukup diperong kudu dibaca supaya hafal eusina supaya bisa ngamalkeun